Lain eta si koplok aya deui we anu nanya ka aing anjing aing mah loba pertanyaan aing mah nyeun konten teh goblok teh ulah naranya ka aing cek aing ge atuh aya deui yo pak mak ibu nya aya deui nu nanya aya teh ka aing nya cenah mang cenah eta urusan anu inung tere anu nyiksa anak tere teh nepikeun ka maot cenah eta teh geus beres acan cenah nah ari sia goblok sia teh ari nanya teh ka aing atuh apaan aing ge teu nyaho goblok sia teh amun sia nanya teh cek aing ge suka aparat pemerintahan aya di Sukabumi lain ka aing atuh nanya teh sarala wae aing mah goblok teh aduh aing jiga nanya lamun aing jadi palurah jiga nanti loba pertanyaan aing mah ieu mah nya aing kumaha ngajawabna sok taranyakeun atuh ka aparat-aparat nu aya di Sukabumi geus beres acan urusanana ulah ka aing sia mah jadi lalieur aing mah jelema teh gara-gara aing berita ka aing naranyana. Aduh aing mah kayak sakedeung deui nya lamun aing geus jadi pejabatnya sugan aing aya nu milih lah da jigana aing mah teu yakin kan banget aing kawas kieu mah arek dipilih jadi pejabat teh minimal lah aing mah jadi OB anjing jadi OB di kantor pejabat maksudnya sugan aya nu narima anjir aing mah da ijazah ge teu gablek goblok lah pokoknya mah hade lah pokoknya ya amun ieu teh ngararopi heula koplok sia teh nya ulah sagala nanya urusan ukara itu ka aing kanu berwajib anjing atuh ulah ngomong ka aing da aing mah tuh sekedar naonnya aing mah ibu nah lain hiburan goblok aing mah hanya ngaramekeun we lah aing mah goblok sekali deui ngararopi goblok sia teh